Ati sembahan abdi sapangeusi nagri, hampa sapangeusi nagara. Nampi dateng pembagia salira kalayan nyuwun katampi sembah pangapakus unyu panjenengan Gusti Prabu. Ujas tuti sampean datrima dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen puluning hati pun dehing masyakati matur nuwun ngeran. Atuh kalihna ti eta naon hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia salira tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalem Sri Paduka. Di mana dina rupaha kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung urang pada saling ngarumasakeun diri urang teh sifat ning makhluk aing makhluk terlepas dina dua papagon antara salah jeung bener. Sabab bener wae aing malaikat salah wae lain setan tecicing dina hiji martabat kakenaan ku owah jeung gingsir kakenaan ku poho bodoh salah jeung balanga. Numata sanajan pangkat urang sanajan bari jeung wujud dieu buta diri trahing rasaksi luyu kana katerangan anu tangtu urang teh kudu nginuk teh ka bangsa manusia timbal harti teh kudu nyonto ka dinya tah dina lebah dieu ciri-ciri manusia teh daek nu daek dipapatahan jeung daek mapatahan mun teu kitu rametuk disebutna timbalan nu mata sanajan pangkat kula raja cicing dina koresi kerajaan tapi aing masalah salah mah tumerap larap ka diri kaula sorangan timbalan kula rek mere hampura ka anjeun atuh sabalikna kula oge menta hampura boh tina lakon gawe sapopoe di nagara boh tina ucap tur lisan tur leungeun kaula bisi matak nyuga kana manah nyentuh kana kolbu ngagebrag kana manah ngoet kana hate hampura leuwih ti heula timbalan Gusti pada upami kitu mah tah nuhun ai kitu mah panggena kakulana oge nya hartina geus pada bangblas geus balumbang timur jalan sepe sasapuan jalan gede sasapuan nya timbalan hartina di mana engke urang teh mati mun seuk sajam kaheureupna urang paeh urang teh meureun molongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana alam teu kaselang-selang teh teu nepi ka kabaud ku urusan haliah dunya dawuh kalayan aya pikir saeunaon purwa ngegingsir linggih dong ka padieu ngeran tan sadaya jeung aja ieu teh saperkara sono dawuh kulawas urang bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai saperti kieu di karaton sanajan bari jeung urang pagiling ngisi ke panpatanya teh arang langka urang teh timbalan di umum puluk teh jarang ajan tempat-tempatan bari kaula rek mere layang pangajin ka anjeun layang pangajin penghargaan tina dasar naon tina dasar rasa rumah sakula salaku raja di ieu nagara parang gumiwa anu syakil lobana pangwangunan di awit mangsa taun anu katukang nepi ka ayeuna teh memang aya onyoyna tibatan taun anu katukang terlepas tina gawe rancage maneh oge ais pangampih nuliana dina mangsa ngeyeuk dayeuk ngolah nagara teh istuning paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan
mun cai jadi salewi, mun darat jadi salebah. Daw. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Harti narima pancen ti kaula teh istuning pok pek prak. Pok ngomongkeun pek pikiran prak bari jeung digawena. Daw. Ngawujud kana pangwangunan di negara. Timbal. Tah. Nu mata di dieu. Layang pangajen kahiji kahaturkeun kaduana wajah. Kasyakumna ais pangampih di negara. Pikeun ngaronjatkeun deui naon rupa hal widang kagiatan anu sakirana pikeun kamakmuran tur karaharjaan negara jeung bangsa ieu negara Paranggumiwa. Diestokeun geura, diestokeun. Sabab urang teh ulah asup kana paribasa surup kapatutna. Urang cingeunteung kana awak, yen awak urang teh denawa. Wujud teh diu, diri terahing rasaksi, rupa buta. Lamun seuk kana palasipah buta, ai buta teh poek. Timbal. Poek pikiranana, poek laku lampahna. Setiap jelema anu poek laku lampahna, anu poek pikiranana, bakal hirupna teh nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Daw. Tunggu di parut catang dirumpak. Timbalan. Tah. Ulah nepi ka abong kena urang buta, abong dipingpinna ku raja denawa, tapi kalakuan nepi ka sarua buta malulu. Urang mah ulah nepi ka kitu. Timbalan. Temongkeun kamanusiaan di dinya, temongkeun pri kamanusiaan di dinya. Sabab urang ditaplokan kursi kapamingpinan. Dibere kalungguhan jadi ais pangampih sing jadi ladang ibadah ke urang salarea. Timbalan. Sing ingat hukum ti pangeran mawa kawijaksanaan tur kajemaran kasyakumna makhluk rek cacah rek pangkat awewe lalaki kolot ngorak jeung sajabana tapi yakin di mana pahili jeung bener, di mana bener moal pahili jeung salah. Sing inget dina pamadegan urang gedurkeun yen pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka sakumna makhluk, angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran. Timbalan. Tah. Geuning horeng sanajan urang raja denawa anjeun pon nya kitu deui diu. Tapi laun ngeyeuk dayeuh ngolah nagara bari dibarengan wening gali ati anu murni dibarengan kaikhlasan dina diri yakin geuning teu nemu kana kabagjaan jeung karaharjaan negara nya. Timbalan asup kana paribasa sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teu ripuh karyawan sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang. Daw. Bener timbalan. Da geuning ayeuna mah buta anu bakal jadi beunang siksaan pangeran teh nyaeta buta dina atina. Poek dina hatena. Setiap jelema anu poek hatena henteu larap ukur ningali dina warugana cara urang denawa. Da geuning pangeran menteuna ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hate. Qad aflaha man jakaha hak didinya dongirna kana hate. Jadi pangbagjana pisan pikeun jelema anu geus kabersihkeun hatena. Timbalan. Urang cing jadi kadali agama dina diri. Naon sababna? Sabab ieu kursi kalungguhan teh patih enteng ning bangga. Tupi entengna kari cicing dina kursi kerajaan banggana nyumponan kana rupaha kahayang masyarakat.
masyarakat anu sakitu heterogena, masyarakat anu sakitu multidimensi kahayangna anu sasatna teh kudu dicomponan ku urang salarea. Yes. Ulah nepi ka urang mentingkeun diri pribadi tanpa malire kana penderitaan rakyat. Cek pala sipah kolot baheula umat lamun jadi pamimpin kudu boga 3 faktor. Hiji, pamimpin kudu bisa ngapung, kadua pamimpin kudu bisa nerus bumi, katilu pamimpin kudu bisa napak sancang. Dupi hartosna pamimpin kedah bisa ngapung. Ai kudu pamimpin kudu bisa ngapung teh nyata pamimpin kudu boga cita-cita anu luhur pikeun nagara jeung bangsa. Hiji, dau. Kadua pamimpin kudu bisa napak sancang. Ai napak sancang teh lain lelempangan dina cai kawas engkang-engkang, tapi napak sancang jadi teh napak dina sakabeh golongan. Rek golongan warna berem, hejo, biru jeung sajabana, tapi lamun geus jadi pamimpin eta kabeh kudu dicumponan kahayangna. Tapi anu sifatna teh keur publik lain ukur pribadi. Dau. Sanajan panginitan tina partai, sanajan panginitan tina kulawarga, tapi lamun geus jadi pamimpin ulah make baju golongan, ulah make baju partai, ulah make baju kulawarga, tapi pamimpin kudu buligir tina pengakuan yang ngarumasyakeun diri sasampiran awak sasampaian kabeh pikeun nagara jeung bangsa sakitu. Dimbal. Katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi. Ai nerus bumi teh nyaeta pamimpin kudu bisa neuleman kana hate-hate masyarakat. Neuleman kana kahayang-kahayang masyarakat. Tah, cara jeung katangtuanana sok lumrah, sok prah katingali dina media nyaeta ngaliwatan kampanye. Pikeun neuleman rahayat teh nyaeta diantarana teh kampanye. Menampung aspirasi pikeun jadi mediator ke rahayat jeung sajabana. Dau. Ta eta nerus bumi neuleman hate rahayat ngaliwatan kampanye teh ulah ukur ditempo nyaeta keur aya kahayang heula. Ya. Sakedap Gusti. Naon eta aya jangkrik ngelangkung. Simut. Lain jangkrik simut eta simut. Jangkrik manggawi. Tewak atuh sate asieun si nyocok. Aduh, eta si muni santai kitu aing keur ngawajang. Nya. Jangkrik menuju ngawi. Buah simut bikang na bogoheun ka aing meureun. Tapi lamun disebut awewe tadi gelung dia simut teh. Sok itu burung itu nyika. Kuning itu burung hebar geuning tuh. Itu. Samat mana biaya ngomong poho deui di dieu. Samat simut. Sama simut teh gitu samat mana? Oh, samat aspirasi. Tah. Kampanye di dieu ulah dijieun siasat urang keur hayangna hungkul kahayang ka masyarakat. Ya. Kampanye di dieu ulah ukur tebar pesona hayang dengan sorak rakyat. Tapi kampanye di dieu dina ati sanubari celik putih celak herang pikeun nyumponan turta nyanganyahokeun naon kahayang masyarakat. Timbal. Da lolobana hampura ieu lain ngomongkeun goreng da ieu mah geus pernah turta kajadian. Dau. Lolobana kampanye teh ukur tebar pesona. Lolobana kampanye teh ukur cari simpati. Dau. Pan loba kasus secara memeh jadina daek apruk-aprukan ka unggal kampung. Secara memeh hayangna daek aprak-aprakan ka unggal padesaan. Baligo pagede-gede.
make jeung ngirim-ngirimkeun baju ka itu ka dieu didinya murulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah anak geus ngajedog dina kursi pamimpinan ngadon culang cileung neangan palingan aya eta tah nu kitu teh buta malulu jero deuh naon balukarna naon akibatna nu nabeuh nu ngampar-ngampar aduh nu seubeul nu lapar-lapar nya timbal tuh nu matak di dieu kade omat ieu kursi kapamimpinan sing jadi ladang ibadah pikeun nyalametkeun urang ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat diestokeun geran diestokeun kitu sateges deuh tah katuruk katutuh deui timbal di negara urang teh apan kerek kamari urang teh ekonomi negara teh menurun ya merosot teh nyatana kulantaran ayana penyakit virus corona teh ya anu ngabalaukarkeun loba rahayat anu gulung tikar tina pagaweanana ya werit hampir sabagian rahayat kadungsang-dungsang naon sababna sabab ieu penyakit teh hilang wabah teu bisa sirna kulantaran ieu penyakit teh iwati urang teh kudu mengurangi mobilitas ya ngurangan kegiatan make masker menjaga imun menjaga jarak ya malahan tong bujeng higa jeung batur kadang-kadang nu boga pamajikan kudu ngajaga jeung pamajikanana bisa kamar ya dugi kapisah ranjang kalau geus pamajikan kulantaran covid sanes sehat sugan teh eta ongkoh meureun maneh mah ya terbecakeun eta mah lanjut ku ruksakna ekonomi katambah-tambah anggaran pendapatan belanja negara berkurang rek teu kitu kumaha apan kabeh pangwangunan itu ieu teh nyatana dilangsungkeun nyata pikeun bantuan sosial dialokasikeun ka dinya ya nanging sakedik kula naon ieu bantuan sosial dina prak-prakanana naon dina mangsa kamari tapi ieu mah sumbangsi ti para masyarakat sok bejakeun we kritikan anu sumping ka masyarakat ongkoh cenah ti puseur dayeuh nagara teh paratos masihan bantuan sosial bos sembako artos sareng sajabana tapi ngan hanjakalna cenah ai nepina teh kaduna kabarayana gegadena dihakan ku manehna deukeuteuna kitu tah tapi punten ieu teu naon halus kudu kitu ka raja mah sia sae kudu aspirasi kitu nu matak ieu teh seueur anu dibuat atawa dipolitisir ku sakumna lawan politik urang sangkan ngajatohkeun harkat wibawa negara eta taklah ai ku kitu teh mah kaula ngarumasakeun salah ongko sabab waktu keur kajadian kitu teh kalang kabut teka kontrol kulantaran ieu bencana virus corona musyakieu nganyangsarakeun rahayat oge para pajabat jadi loba kapitna sabab ieu teh lain ukur kadur kabarayana tapi nyutat kana data penduduk zaman anu baheula jadi lain data anu otentik nu matak pantas anu bakal katembelahan teh Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades. Pak Kades antaran Tuhan. Tah. Nya kaula ngarumasakeun kudu wajib sosialisasikeun ka hareupna sangka naon sangkana hiji deui pangwangunankeun nyaeta pikeun kasuburan negara jeung bangsa ngaliwatan sumber daya manusia anu bebarengan urang antara ais pangampi jeung rahayatna timbala deuh tah
deui ya bulan kata mah krisis keur mah kitu kata mah gempa bumi deui ya bencana alam daun ingeun melihan di Cianjur oge di oh nya di Bandung nepi ka dieu 10 jam kan pusing kau lagi tuh hampir-hampiran apanan ya tah urang doakeun deh muga-muga anu parantos ngantunkeun kulantaran ieu bencana alam Syekh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah Subhanahu wa taala kula warga anu dikatunkeunana sing sabar tur tawakal muga-muga sing jadi ladang ibadah da kitu pan goreng jeung hade teh kodo jeung kodar pangeran ya ya nu matak datang goreng urang di mana datang halus prak urang geura syukur sabab goreng jeung hade teh datangna ti pangeran pikeun muji kaimanan jeung katakwaan urang salarea timbala kitu timbala tah deui kulantaran ieu kasus anu mengurangi ekonomi negara nya urang antip dina mangsa ngayakeun pangwangunan ya kahiji dina mangsa pangwangunan kaduana dina bea naon devisa negara pendapatan negara boh eta pendapatan ngaliwat pajak boh ngaliwatan cukai jeung sajabana ya cukai apal maneh cukai naon nya terang atuh naon kau lagi mau pindah nyung naon jajan baso ge sakadang kangge cukai abol ge maneh naon kula atoh hore meureuy aing mah ya pikat nyari pisan sia teh apunten we kula cukai nya eta teh sabagian pendapatan negara ya pajak tembakau anu ayeuna teh keur merebak pisan di negara urang nyaeta rokok ilegal rokok ilegal rokok ilegal anu sasatna teh kudu digempur boh urang sadaya saku ais pangampi jeung kasadaran masyarakat sakumna negara anu boga rasa hak jadi disewang-sewang ya sabab ieu ku ayana cukai ngaliwatan rokok teh naon sababna sabab ai rokok teh konsumsina kudu dikadalikeun di antarana teh kudu make cukai ieu manfaatna kahiji kadua peredaran teh perlu diawasi katilu pamakeanana teh bakal menimbulkeun dampak negatif ke masyarakat jeung lingkungan hidup kaopat perlu bakal jadi pembebanan pungutan negara moal lanjut kesinambungan antara pelaku rokok-rokok anu sasatna legal ya timbalan deung deui pangpangna hariwang ku barudak ngora anu dihandapeun umur kulantaran hargana murah yakin dibarelian ku ayana teu ayana cukai teh yakin bakal eta teh tidak terjamin kumaha kasehatanana naha eta rokok anu ilegal teh naha bakal datang teh nyaeta tina rokok-rokok urut tina kuntung anu dihiji-hijikeun aya zat anu teu hade anu bakal bisa ngabahaya nu matak sing leuwih waspada sing leuwih sadar kaduana nyaeta ieu cukai teh pikeun nambahan APBN negara di mana APBN negara geus kagedean di antara ku cukai nya ke di mana cukai ieu teh bakal ngawujud boh eta teh sosialisasi boh infrastruktur jalan boh pendidikan jeung sajabana ya ta ieu teh gawe bareng nu matak bisa disebutkeun dina ngeberantas kopi dina ngeberantas rokok ilegal teh sarua jeung berjuang
Ai berjuang tea dina zaman merdeka seperti ieu lain manggul bedil tapi berjuang dina merdeka kieu teh nyaeta ku ngayakeun kasadaran lingkungan kasadaran dina mamakai produk jeung sajabana ya boh kokolot sepuhna kudu nempokeun di mana aya rokok ilegal bejakeun kanu pihak yang berwajib ame ditindak daun ya timbalan gitu ulah pedah murah bisi kaituna baka pi cilakaeun nurugi pan urang-urang kene timbalan gitu tah nu kahiji kitu kadua napikeun naikeun taraf ekonomi kula teh kabita ku pangwangunan nagara wirata anu ayeuna wirata teh keur viral keur rame kulantaran di negara wirata teh aya hiji pasar anu luar biasa gede eta trending topik tah eta booming ya sabibir hiji wang FYP oleh PT kulang leres FYP bareng jeung si Alip Cekmek eta ngan ai Alip Cekmek ini teh mah bener deui ya tah ai eta pasar wirata teh diwangunna teh tina tanah 10 hektar timbalan jeung ieu pasar teh lain pasar tradisional tapi pasar modern anu digabungkeun jeung pasar tradisional malahina na wangunan teh nyaeta bangunan naga wangunan teh naga waduh jadi si konsumen teh asup eta pasar teh asup kana letah naga minangka letah jadi eskalatorna bijil tina bujur aduh jadi waduh menginten heula mun naga bener mah da ieu mah panaga pasar ya tah di jero eta pasar masyarakat anu ulin ke eta tempat geus teu mawa duit kertas tapi duit elektronik make kartu ya serba digital leres digital di barcode ya eta teh alus pisan nih jeung deui diawasi boh eta produk-produk di mana rek dipasarkeun yakin diuji coba jeung sajabana kualitas kuantitas jeung sajabana nu matak jadi panonoban rahayat-rahayat di luar negara anu hayang ulin ke tempat da sagalanya ampak atuh dimimiti lauk pauk siput teh sayur mayur peternakan papakean terus perelektronikan rumah makan furniture ya bari jeung geus puguh cukaina ya pajakna aya ya timbalan tah kaula teh kabita hayang boga pasar seperti kitu ya kaula teh rek niat kabeneran di lebakeun ieu karaton teh aya hiji tanah lahan lega leuwih ti 10 hektar ya jadi bade ngamal pasar jadinya nya sapertos negara wirata tah ngan ai itu mah naga bentuk wangunanna teh ya kaula mah hayang sapi nya sapi keur kumaha keur depa manawi teh sapi keur ngarebab nasya teh ka mana karep teuing sapi iya eta mah lain sapi atuh teh beurit teh mah sapi keur depa ya sapi keur depa tapi kaula teh hayang asupna teh tina letahna sapi tah tatandukna teh hayang jadi tower ya wah hayang 200 meter jangkungna waduh
keluar tina buntutna ya tak nu matak wayahna kaula rek nitah maneh wayana ini kawirata karena gara wirata rajana teh Matswapati pangnanya keun kamanehna saha arsitekna sabaraha pangwangunanana turmenta supaya kolaborasi kaula hayang dijieunkeun kitu dipikeun pemulihan ekonomi ka hareupeuna kitu aya kaula sae mah ujung hingga ka pulut marga tenaga larapati kasagakeun sokomo bari jeung ieu keur kana negara jeung bangsa mangga teh teuing Gusti sanggup maneh sanggup nyuhunkeun we suratna atawa layangna pikeun sahna kaula pikeun umapa ya surat jalan ya geuning paras aya da geus dieun ku kaula oge beres ae kitu mah ditampi ku kaula sok wayahna tanyakeun buru-buru da kaula yakin Matswapati teh raja bagur raja binekas berehan ongko seperti Pakabid Rahman ya tahu seperti Bapak Supeni Bapak Sekcam timbalan timan wayahna kaitu sae mah nyungkeun kaula we batur keur keung di jalan we batur keung berat rek 10 urang rek 20 urang teh pek teuing kira kedah lumampa kaula ayeuna mengpeung keur peuting da beurang macet timbalan saya usik di barang makla sae atuh bari jeung sok baya naon lamun aya madana peleuwih nagara bari cokot awur-awur pikeun jalma-jalma anu keur karajang ku rupa-rupa musibah bencana teh